Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Buntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku mau dari tanapi Abah Oki atau sepados tenyangkong tengkana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan, prung baraya. Kurang sareng abdi we datarang ieu tempatna kapungkur oge kantos di Joraga tempatna mung nyaeta teu kiat abdi teh. Gaong teh mah urang bareng we jeung Mang sana teh moal sepi da pangawasana. Kinten-kinten ditampi kitu abdi teh Mang. Karena hayang ngayakindeun lantaran eta manehna aya patula-patilalina jeung Mbah Jagur. Lamun seug nitenan ucapana Ki Baduri tetela Mbah Jagur teh di pikangewa pisan ku Ki Baduri anu tangtu Mbah Jamrong oge kitu pisan mi kagiruk ka Mbah Jagur tong salempang pasti karena bakal diterima Ki Baduri mapah karena lantaran lempangna rumangieung kene maksudna rek indit tanah mah jadi tetulus lantaran perlu nganterkeun heula kana ka imahna nu saterusna bakal dibawa ka imah bapana nu teu sakumaha jauhna ti imah manehanana. Pamiarsa anu salamina satia manco cageula karena ayeuna urang nyaritakeun heula si Husen. Jang Husen momplotna jeung Mbah Wikapa teh telana harita oge sanggeus dibulak-baliku Andi teh peutingna terus ngencis jeung Pajagra katut pabadra balik deui ka ngontong ceuk pamikirna kateu ari terus mimilu oge lantaran sidik Mbah Wikapa teh teu mampu ngalawan Andi diteruskeun oge kana tangtu bakal olok tomok hungkul sajalan jeung Jang Husen gawena teh ngaharuk be teu daekeun ngomong lain mikiran pedah maksudna teu hasil ngan ngarasa teu ngarti eta teh ku meureungeunna aya awewe nu kabeneran kalempag ku peso balati karna kapan sidik pisan waktu ngajeritna teh nyamat Andi malah pangna luncat oge jelasin eta awewe teh maksudna rek nulungan Andi. Oge mun dititenan pok-pokanana sarta paripolana Andi harita teu mustahil mun eta awewe teh BBD-na Andi anu menang ngarebut ti karna paingan ceuk dongengna Ki Badra menyebutkeun yen pamajikan karna teh cenah dihihileudan ku Andi. Mikir kadinya geus tagbe hatena yen Andi teh mah nya hahadean jeung nyeuis popotonganana lantaran perilaku we nyeuis teh teu nyahoeun ongkoh peuting harita oge eta awewe teh aya di Cipancar ku kituna maksud hayangan balikan deui ka nyeuis teh pikeun Jang Husen jadi nyongstrong deui eta geranya teu gableg ka erana teh sanes eta cenah sanajan teu disatujuan ku bapana tapi ari nyeuis nadaekeun mah bisa wae metak naon urang iwat peuting pikeun menjelaskeun nyaeta awewe teh bebene Andi kalawan rarancepan dibelaan susulumputan isukna Jang Husen ngalemet ka leles nyempeurkeun ki jala datang jual meredih be supaya mengintipkeun Andi ka Cipancar. Nah ya atawa eueuh sieun-sieun oge kapaksa ki jala ngagugu ongko ari manehna mah teu katemong goreng boh ka Pak Haji boh ka nyeuis atuh waktu nyeuis masih ngahiji
mahiji keneh jeung Jang Husen manehna teh mineng larsu ngadatangan imahna Jang Husen. Jadi wawuhna jeung Nyi Euis teh lain sakadar wawuh munding, malah bisa disebutkeun geus loma lantaran kumanehna mineng di deukeutan babakuna mah sok butuh ku pamerena. Atuh dina datangna ka Cipancar rek ngulitik kaayaan Andi teh teu megag deui dina sakalina ngadatangan imah Pak Haji Sobana teh mongkosad sidik manehna mah padegana Haji Kodir. Atuh dina datangna taralila ukur salol teh sanyana ukur menta cai ngakuna mah tas di hujung ngahaja nyimpang heula hayang manggihan urut tenungana bari sakalian hayang nginum. Ku kituna ku saliwat oge memang geus kanyahoan yen Andi teh taya di Cipancar lantaran suwung teg beun sangkana Ki Jalal teh lamun Andi nuturkeun awewe kabogohna sakumaha ceuk dongengna Jang Husen. Atuh dina dekna dicaritakeun ka Jang Husen puguh lain deui bungahna manehna gede harapan bakal bisa ngarangkep deui jeung Nyi Euis lantaran teteh lamun kitu galagatna mah antara Andi jeung Nyi Euis teh taya hubunganana. Tapi kitu maksudna yang ngalamet ka Cipancar teh teu buru-buru bisa kalaksanakeun lantaran anu diajakna Ki Badra Katut Pajagra teu ujug-ujug nyanggupan kitu bae ngaran-ngaran jalma anu gede dosa keukeuh we ngarasa sieun. Najan bener cenah Andi teh taya di Cipancar kapan aya badegana Haji Sobana nyaeta Adria jeung Mang Amir anu geus ngalaman rilibutan jeung manehanana mun seug bentrok teh pilaku we teu nimbueun rebut hurip pegalan pati engkoh deui basa kajadian jeung bawi ka apa oge pilaku we urang Cipancar saya nu apaleun. Dikitukeun teh Jang Husen galak muncarang teu asa-asa nyebutkeun borangan kaki Barda sarta ka Pajagra. Dalah jejeroana mah ieu mah bakating hayang gera-gera tepung jeung Nyi Euis ka sieuna teh. Ngadadak we leungit nu aya hate nu nyongsrong. Tapi ari lila mah Pajagra daekeun oge. Bane wae kabita ku rorobana anu dijanjikeun ku Jang Husen anu cenah lamun ti nekanan maksudna geus pasti maranehna balis menang buruh anu lain saeutik jumlahna. Dina arinitna kaleles teh muru simpena bada isa maranehna arinit halusna teh maranehna teh teu nyahoeun yen peuting eta teh Andi aya di Cipancar. Kakara pisan datang poe eta ditambak bayanya eta waktu mentas di hujung waktu neangan Nyi Tasya balikna nyimpang deui ka hujung nyamperkeun Ki Jantra datangna teh pas sore sanggeus leureum peutingna tos salat Isya Andi nganjang ka Pak Haji Sobana nya mun sabah hari jol teh Jang Husen ka Cipancar sarta saterusna teu sirik kakatayepan ngadatangan imahna Haji Sobana lain deui tinggal ranjungna lantaran sidik pisan Andi teh aya di jero imah keur ngobrol jeung Haji Sobana. Puguh we sajabana ti leuwas teh Jang Husen jugjug pulugdug be ambek kaki Jalal asa dilejokeun cacak lamun harita milu meureun geus dikumaha tah. Urang ajar eta geuning si papanguk si Andi teh aya di dieu. Jang Husen ngeukereuneng ka Pajagra. Sumuhun be gagal atuh cep bade nepangan Nyi Euis teh yeuh. Saena mah enggal we urang mulih deui cep bilih manehna nyahoeun mulih kumaha ieu teh naon jauh-jauh mulih nya mulih maksud teh datang lepat eta Ki Badra ngajak balik ngarasa paur sok sieun kanyahoan ku Andi. Borangan geningan Mang Badra mah diajakan balik teh Jang Husen ngadon ngaboboleh. Leuh sanes borangan cep ti payun oge sakitu rampungna pantai anu mahi ka si Andi teh omo ayeuna ukur tiluan. Sumuhun cep ayeuna mah urang mulih we ka
kanggo mamang mah teu jadi soal ajan kudu paeh ngababatang oge tapi mamang mah ngemutkeun keselamatan Husein masih anom keneh piraku kada binasa panaman pajagra mairan ngebrehkeun eusi hatena nu seolah-olah condong kaki badra bari jeung ngelelemu Jang Husein sangkan nurut dibawa balik keela atuh Pak. Jang Husein ngaluarkeun gasolin dina sakuna bari naon ari encep pajaga lain deui ngaranjugna ningali polahna Jang Husein piraku we sugan rek ulud mah sarua we jeung nembongkeun manehna ieu we lah urang tulung imahna tuman cuk Jang Husein bari rurat teret neangan runtah garing jang dipake paneurak seuneu weh dan ieu mah budak keunentes Ki Badra heuleuk lalawora teuing atuh cep pajagra mun ti beurang mah pasti ebreh bebeungeutan nya pia sahanu teu paur atuh ningali petalakuna Jang Husein nu dianggapna gagabah nakal bisa-bisa matak nilakakeun maranehanana lalawora mah kalong mang hees bari ngagantung hulu dihanap alus angguran mah eusina imana sina renghek kabeh Jang Husein kalakan nembak bari ngahehe memang harita manehna geus neka dong kode dek ngarasa teu gemes kumaha lain dikieuna ningali nu di jero imah teh tadi waktu ditoong tembong nyeus meuni umat imut kitu kandi sakitu keur aya indung bapana komo mireungeuh cepdana mah meuni bangun gerah nakal tapi maksudna dek ngaduruk imah Pak Haji Sobana teh teu babari ceuk sakumaha aja manana lantaran bari teu kanyahoan ti mana jolna sarta teuing saha nu maledogna jol-jol pletak bae aya batu nu nyasap kana sirahna Jang Husein ku kituna keuntak manehna malik nu duaan atuh ukur bisa ungah ringeun bari hatena mah jol-jol terbae ngageter pinuh ku kasieun sabot kitu pletak deui ayeuna mah keuna kana sirahna pajaga pletak deui aya pamaledog ayeuna mah kana kasirah Ki Badra pogo we tumrapna ka tiluan jauh-jauh muriding be bulu pundukna lantaran kabeh sapamanegan yen maranana teh geheurian ku dedemit lantaran sidik andi mah kanyahoan masih kene aya di jero imah Haji Sobana ku kituna bari cungas cingeus sok sieun aya nu ngalakab teu pupuguh katayap Jang Husein nu pangheulana ngeleset alusna teh masih aya di johan teu jol-jol ngaberetak lantaran nu dipikirna teh bisi kanyahoan ku sapangeusih imah pangpangna mah paur ku ani katayap deui Ki Badra katut pajagra bari cungas cingeus salsa barang geus anggang ti imah Haji Sobana beretak bae tiluana mangpret dalumpatan teh sirikna notog-notogeun maneh bari saurang oge taya nu wakli ka tukang sok pada harita teh aya nu nuturkeun hiji jiri mah anu papakeana sing sarua hideung nga belegedeg awor jeung poekna peuting pamirsa sadayana barang nepi ka sisi susukan anu ayana sisieun lemur pelesat be anu papakeanana sing sarua hideung pelesat dina kecepatan anu luar biasa celek nincak taneuh sarta terus ngajega halangan jajaranan pogo we anu keur ti babaranting pinuh kasieun teh lain deui ting raranjugna pangajianana ngadadak kalabur tapi ku kituna ngan sakedeung ngagentak ti luarna cungjeleng kanu bala nu maksudna deuk nyingkahan tibah laeun bali geus kokompodan sok sieun kep bae pundukna aya nu ngarekep tapi ukur ngajaga teh teu cicingeun manehna gentak luncat bari nyamberkeun peurupna ka Jang Husein kawasna bae ka patingku ngarasa sieun manehna jadi nekat sanggeus ngalegot micen panarajang sebrut bae Jang Husein nyebrutkeun peureupna tapi nu ditarajang teh memang lain lawan atah-atah
manehna ukur ngagerakeun sirahna saeutik ngabarengan leungeun kencana dipake ngagiwarkeun panonjok. Pereup katuhna nyebrut sarta teumis deui ngahanca careham. Jang Husein ngagerung bari sirahna ngadang heuak ka tukang bareng jeung eta leungeun kenca lawan nyusuot tepus rek nyatok gaduh. Tapi Jang Husein ayeuna beunang disebutkeun tingkat pangabisana sajajar jeung Ki Badra maneh ngagetak narik suku katuhna ka tukang pikeun ngajaga keseimbangan badana sangkan teu ngajengkang. Sanggeus kitu curelat ka katuhun lawana bari ngabadukeun sikuna rek nyantok careham. Melokaya lawana teu kurang-kurang ngawasna. Manehna rikat malik ngatuhu bari ngaheapkeun tenggelanana pikeun ngajas siku Jang Husein sedang pereup kencana ngadius pika paureun ngan bae Jang Husein oge teu elek kesit rikat ngegilek. Yang hareup kanu jadi lawan bari narik sikuna ngabarengan ngangsrodna suku katuhu ka tukang. Hiu tenggelan kepangna rek ngahancap pigelang lawan nu nyuruntul ka hareupeunana. Deus teumis teh dua pendrok jeung sasarana bareng jeung eta srau subuh katua Jang Husein nangsod kembek ngabarengan pereup katuhur rek ngagedor careham barokaya lawana cingkrak ka gigir bari nyambarkeun tenggelanana tapi poos deui. Lantaran Jang Husein keburu narik deui leungeunna ret Jang Husein kana beungeutna cacaya manusa geuningan budak maranak lamun seug nilik keuretan beungeutna sarta rupana pantas ngaleuwihan rupa manehna. Ku kituna jalo-jalo be bayi budak mara teh pangna aya dirinya tangtu dek ngaherwan euy mikir ka dinya pudig be nafsuna Jang Husein jadi tikal 10 sarta teu loba sodeka deui. Sebrut bae manehna narajang nyebrutkeun pereupna nu bangbaraan dieu si nafsu tapi lain deui ngaranjugna lantaran tetela penjokana poos sedeng sesarana tetep ngajaga dina posisina sabrut deui Jang Husein ngasupkeun tenggelan nya kitu deh keneh ngepos teu beda ti nonjok kalangkang. Ukituna jojo rai be bulu pundukna carangkat lantaran pamikirna tetela lawana teh lain manusia saat ada antara para digorowok bae manehna tulung-tulungan manehna sama sekali geus poho sieun ku Andi mah bakuna masuk sieun di leg-leg hirup-hirup lantaran pamikirna ieu nu keur disanghareupeun teh bener-bener dademit. Tulung juri tulung kakak ngakucutkeun geuning nu disangka dademit teh nyarita abong lupana pantas soalna oge bet matak ngegleser kana ceulina kawasna lantaran bener-bener ngaguculkeun teu antap parah deui ngan habak bae Jang Husein teh diketing pundukna ari kowong we Jang Husein ngagowong teu beda ti anjing kecepet buntut alusna pajagra jeung Ki Badar Norojo ngawani-wanikeun maneh lantaran ngarasa haliwang ka Jang Husein tapi maranehna teu waraniun nyampeurkeun ukur ngawaskeun ti kaanggangan sarua deui pada ngarasa paur komo ngadengi suara Jang Husein anu sakitu kokoceakanana malah ceuk lawana gentes be kaya kieu mah masak cilaka sasta teh loba deui mikir plesap teh ka jero lemur tapi lain deui ngaranjugna lantaran jalma-jalma geus mimiti rajo kaluar ti masing-masing imahna taksiran baik kagareuwakeun ku sorana Jang Husein pamiarsa atuh jalma-jalma teh paking gerok bari jungjang laluncatan ka lebah manehna bangsat yuk tembak. Nah meuni campuh ngarudak bari teu eureun-eureun ting torowo malah teh kurang-kurang nu ting arulang ngacung-ngacungkeun bedaugna kawasna lamun seug beurang teh moal antap parah deui rek dicacagkeun tapi manehna rek teu keder ukur saurang nu ku manehna dipika sabayana nyaeta Andi
sok sieun rojo sarta mudag kemaranehanana. Ku kituna gerentes satena ku kituna saeutik oge manehna teu ngayakeun perlawanan ari lain suatsiatna nyingkahan panrajang sarta dina gerakan nu kacida hebat. Seolah-olah sehingga nu teu napak kana taneuh. Atuh dina kasarampekna kudu ngepung boh peureuk boh pangadek hijau ge taya nu eueuh nu keuna kabeh ting karplos teu puguh ngadon narobrosan angin sok pada sasarana mah tetep keneh can ingkah tina tempatna. Mundur. Ada kaya anu ngukur cenghul jirimna nongo tetela andi anu saterusna blesap mudag nuker dikarepung ku urang lembut anu dikepung teh ngagerantes dina hatena cilaka kayak kieu mah paling ngegentak hebat tina kecepatan luar biasa atuh ani ngaliuk kaget nireungeun gerakan mah sarimag jeung gerakan engkang-engkang nu geus dipiboga ku manehna ku kitu belasat ane ngumunakeun gerakan engkang-engkang sakilat oge ada jalma teh kaudag tapi waktu deuk dicarak manehna ngalego tina gerakan anu kecepatanna luar biasa. Tapi andi ngagentak malik ngacorelat ngapelesat ngobrol tukang ngeunana tapi manehna anu geus tag sakali ieu mah bakal katewak ngagentak ngapelesat nyampeurkeun jalma-jalma anu keur ngagalimbung terus kukuli wedan tukang ngeunana dina tonggongna saurang pindah ka tonggong nu sejen teu marapna ka andi deui ngarasa bingungna lantaran ngerasa kagok ku jalma-jalma sadeungkeun maranehna saurang-urang oge taya nu bisa newak sakitu budaganana kukuli wedan di dinya teh bubar sadayana andi ngagorowok lantaran ku jalan eta jalma bakal susah pikeun neangan panyumputan teu kungsi dititah 2 kali puriak we jalma-jalma teh bubar katawuran lantaran kabeh oge geus ngarti kana naon-naon nu dimaksud ku andi pangna nitah bubar ku kituna kaayaan di dinya teh jadi lowong jalma-jalma teh ayeuna mah ukur ronghok narempokeun ti masing-masing golodogna hayo rek lupat ka mana ayeuna hayo ceuk andi bari belesat tina gerakan engkang muru udaganan tapi lawana teh teu nembalan tapi manehna ngablesat ka sajalan satapak anu belasna ka leles belesat wani diudag manehna nguliwet sata balik deui ka lebah lemur Cipancar kitu jeung kitu we teu beda tinu keur ucing-ucingan ani ngarasa kehe bari hate mah lain deui ngarasa kagetna kakalah manehna mireungeun gerakan lawan anu sakitu hebatna sasat geus bisa nyingkahan panrajang manehna dina gerakan engkang-engkang ku kituna kapaksa sret be andi sataur poning lantaran pamikirna sanajan teu bisa dicarak oge tapi bisa bakal kahontal ku haur konengna geus kitu belesat badana nilir anu teu napak sadeungeun haur konengna geus ngangkang saya garek digunakeun di mana udagana geus kahontal mah asa-asa deuk di babuk lantaran anggapanana ieu pan jalma saki hebatna kitu tah anggapanna teh lamun diantepkeun geus tangtu bakal nimbulkeun kasangsaraan pikeun rahayat breh tonggong udaganana beuki lila beuki deukeut 10 depa 7 depa 4 depa hiu haur konengna diheumatkeun geus diancokeun bakal peletuk kana sirahna ta api samemehna haur koneng keuna kana sasaran hiu cercep aya angin anu nebak kana beungeut andi nutup merapna mata keungap kilok andi malik kagigil lantaran sareret kabireungeun anu ngolebat sarupa rek narajang ti pongohna sedengkeun haur koneng anu rek dipake ngahanca sasaran hareupeunana kapaksa kumanehna disabetkeun kanu anyar datang tapi lain deui andi ngaranjukna lantaran gerakan haur koneng ngadadag gejet teu beda ti nu disabetkeun kana kumpalan cai laut anu ngagalura bareng jeung eta patak aya nu keuna kana tarang andi ngagerung bari badana ngoleab ka tukang pamiarsa
saukuran nyaksian kabeh oge eueuh nu teu ngalanyap mireungeun di ngarumpuyuk teu beda ti kapupul bayu jelasna katemong sanajan ngan saukur samar-samar kalimpudan ku belegedegna peuting ngaran-ngaran di jero mur kaayaan teh poek teuing lantaran teu poek-poek teuing lantaran teu sirikna diunggal suhunan saang kulantara nu ting arayun lebah panyaweran ongkoh deui kaayaan langit cekas bersih baranang pinuh ku bentang marangan lugaina bulan sapasi anu cukup pikeun nyaangan. Mang Amir nu halita milu ronghok jeung nu lobaan ngeblesat ka hareupeun bari langsung ngirimkeun peureupeuna ka nu keur ngajega gigireunna di tapi sasarana lain deui anjingeusna sakila manehna robah tempat bari ngebutkeun dampal leungeunna kiuk karasa aya angin nu nebak kana beungeutna sarta sak-sak karasa hiji ameuan anu matak ngalenengkeun jaba angin anu nebak kana beungeutna matak eungap nu lain dikieuna anu dijadikeun badan Mang Amir moleab teu beda tilang layangan anu pegat tina talina kudu krag-kragrup nyuuh tapi Mang Amir masih tahan ngawasa dirina sanyana mah dipaksakeun satekah pola lantaran pas inget kana nasib Andi nu harita ngarumpuyuk ini kukituna teu panjang mikir deui sret bae masat bedaugna satahea disabetkeun kana mincurang lawan tapi deui ya ngaranjugna ditarajang teh ngebrehkeun kahebatan anu matak helok manehna sakilat ngeblesat ka luhur nyabetkeun pakarangna Mang Amir ngegentak ngabalieukeun beungeutna bari ngarobah gerakan bedaugna dipake nyusul tepus dipake nyusul anu ngablesat tapi lain deui Mang Amir ngaranjugna lantaran ujug-ujug aya anu ngaguriwal kana bedaug sarta polonyon bae bedaugna lesot tina cepenganana kabetot ku hiji sanaga anu kacida hebatna sarta kadenge eta jalma ngaluarkeun sora anu kadengena watak ringkak pulu-pulu celek manehna nicakkan lung bedaug teh dialungkeun jauh nakar hah demi di mana ieu sia awas nu eueuh gawe ngadondek ngajahat ka lemur batur cek Mang Amir bari ngagetak nyambarkeun pereupna nu keur ngajaga jirimna sarua jeung beleg-belegna peuting sabelegan nyerna ditutupan ku papakean sing sarua hideung demi ngadenge pok-pokana Mang Amir manehna ngahih bari ngalebatkeun badanna kagigir hiuk leungeunna anu rek ngagepruk beungeut tapi Mang Amir gentak ngaragakeun badanna lantaran sangeuk kedua kali ngahandlapan sapetik tadi. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunarsi buntung jeung kututugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.